Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Derajat kamuliaan kadudukan anu luhung ku Allah Subhanahu wa taala ukur dipasihkeun ka jalma-jalma anu takwa. Inna akramakum indallahi
atqakum. Sawarga anu jadi udagan sadayana ukur dicawiskeun keur jalma-jalma anu takwa. Uiddas lil muttaqin. Ngalangkungan ibadah Jumat mudah-mudahan jadi ciri anu pasti yen urang anu bakal kenging jaminan-jaminan anu tadi ku Allah disebatkeun. Ukituna urang maksimalkeun ngalaksanakeun ieu ibadah Jumat luyu sinareng katangtosan kakedahan anu parantos ditangtoskeun ku Allah jeung Rasulna. Jamaah Jumat rahimanallah, upami urang nitenan ayat-ayat Al-Qur'an anu kaitanana rejeng kadudukan putra dina Al-Qur'an ku Allah diungkap nganggo sababaraha ungkapan, sababaraha kadudukan. Salah sawiasna dina surah Al-Anfal ayat ke-28 Allah nguningakeun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azimun. Kanyahukeun ku aranjeun satemena harta sareng putra aranjeun teh mangrupakeun fitnatun sarta satemena Allah nu kagungan ganjaran anu kacida ageungna. Fitnah dina Quran sareng dina hadis ngagaduhan sababaraha hartos anu benten-benten. Dina ayat sanes ku Allah diungkap al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah berita bohong, berita hoak, tuduhan palsu. Duku fitnatakum sok gerara rasakeun eta fitnah pikeun aranjeun siksa di dinya mah. Dina ayat anu nembe oge ku Allah diungkap innama amwalukum wa auladukum fitnatun, harta sareng putra teh fitnah. Imtihanun, Imam Ali As-Sabuni nyebatkeun mihnatun minallah liyahbirukum kaifa tuhafiduna ma'aha. Ujian cocoba sanggup teu anjeun ngajaga eta cocoba. Tiasa disebatkeun ujian terberat dina sepanjang kahirupan manusia nyaeta amwal sareng aulad, putra sareng harta. Lantaran sigana dina setiap waktu, setiap saat unggal dinten seep waktu teh justru urang nguruskeun dua perkara eta. Terkuras pikiran, tenaga, waktu seep keur ngabela putra sareng harta. Waktos ti tabuh 7 lebet, tabuh 4 kaluar ti kantor, pada hakikatna ukur ngabela putra sareng harta. Harta dipilari ti hothat seep beak dengkak cek urang Sunda, menguras keur mendapatkan keur ngengingkeun harta. Keur naon eta harta? Salah sawiasna keur ngabelaan putra. Sehingga upami ku Allah diungkap tadi fitnatun mangka hade sabenerna mah eta teh keur nguji anjeun kaifa tuhafiduna sur Imam Ali As-Sabuni, sanggup teu anjeun dicoba diuji ku dua perkara eta. Sehingga upami nuturkeun kahayang cita-cita anu gede mah sabisa-bisa dua anak kudu aya dina sepanjang kahirupan
lantaran salah sawiosna bujeng-bujeng ku teu ayana ku kirang wae sok jadi masalah. Kaduh putra teu aya harta komo bakal janten masalah nu ageng. Rek dalahar naon barudak. Seueur harta teu aya putra ogenan bingung kudu kamanakeun ieu dunja dina saan ke ninggalkeun. Bujeng-bujeng ku teu ayana ku kirangna wae nu mawi sadayana berupaya satekah pola ti hotat sabisa-bisa mun bisa mah duanana aya di sepanjang kahirupan ngan fitnatun mangka hade sabenerna Allah rek nguji sabar teu sanggup teu sehingga ketaatan ka Allah kahusuan dina taat kahusuan dina ibadah terganggu teu dengan dua perkara eta utamina aulad ku putra eta kadudukan anu kahiji yen putra di kulawarga teh seur Allah fitnatun fitnah ujian anu kadua ku Allah diungkap dina surah At-Taubah ayat ka 55 Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ulah reueus teuing ari ku harta sareng putra teh innama yuridullahu liyu'adzibahum sabenerna ku harta sareng putra teh liyu'adzibahum komo ieu mah bakal jadi panyiksa diri naudzubillah upami sakadar putra sareng harta teh ukur nyiksa awak ti hot-hat ti isuk jedur nepi ka sore jeder ceuk babasan urang Sunda liyu'adzibahum beak tanaga beak pikiran nepi ka rempok kolot ieu ukur ngabela yu'adziba ladangna ukur jadi panyiksa diri naudzubillah lantaran kabuktosan memang teu sakedik orang tua sepuh anu ngan sakadar nepi ka gering nangtung ngalang layung ceuk paripaos mikiran putra gering beak pikiran gering nangtung ngalang layung kan ripuh ceuk kasarna kajen teuing gering ngagoler ieu mah geringna bari nangtung naon mikiran budak mikiran putra liyu'adzibahum eta diantawisna para jamaah Jumat rahimanallah seueur upami diungkap ku Allah kadudukan putra dina Al-Qur'an teh ya. Nu kahiji tadi fitnatun anu kadua adzabun ngan tangtos eta sadayana sakadar Allah nyebatkeun realitas kenyataan kahirupan ngan tangtu Allah henteu kitu bae sabab Allah nurunkeun manusia ngagelarkeun ieu hakikatna Allah parantos maparin pituduh anu pasti ngalangkungan Al-Qur'an jeung Al-Hadis insyaallah dua kadudukan anu tadi bakal jadi kanikmatan bakal jadi pahala bakal jadi ganjaran anu pungkasna bakal jadi nilai ibadah ngan kantenan tangtosna kedah nuturkeun sanes kanten pituduh Allah sareng Rasulna barakallahu fiikum. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dina riwayat Al-Baihaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sederhana maparinan konsep yang terbaik sebagai upaya pendidikan putra
an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haqqil walid alal walad ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara sekian banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayyuhsina adabah, memberikan pendidikan yang terbaik, masihan atikan didikan anu sae. Upami adab mah lebih cenderung tos janten bahasa urang adab, teu make adab, tidak beradab. Pendidikan anu kaitanana sareng kebiasaan. Urang Indonesia nyebatna karakter. Bahasa sanes dina al hadis mah akhlak, kebiasaan. Janten maparinan adab anu sae ngadidik pendidikan akhlak anu sae. Kumaha akhlak terhadap Allah, kumaha akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap orang tua. Kitu Rasul. Jadi sejak dini murangkali itu dibiasakan. Numawi upami ningali konsep Islam tentang pendidikan ti sejak lahir. Ti mimiti gubrag lahir ke alam dunia, itu adab-adab itu sudah diterapkan dari mulai adab orang tua. Bahkan upami di dunia atikan kiwari terkenal dengan pendidikan ayah pasca Natal dan pra Natal, itu sebetulnya dina Islam lebih jauh tos diterapkan hal itu. Upami orang Sunda Kabunggur ada kebiasaan walaupun bukan praktek dari Islam, ti sejak 4 bulan ayah hajat 4 bulana, 7 bulan ayah hajat 7 bulana. Walaupun memang itu bukan tradisi dari Islam, tapi ini sedikit menggambarkan kumaha kahoyong orang tua, kumaha harapan orang tua, kumaha cita-cita orang tua menginginkan yen putrana teh jauh lebih baik daripada dirina. Sehingga di usia kandungan 4 bulan pun 70-an mereka mengadakan upacara-upacara tertentu. Itu simkuring yakin walaupun memang ya hal ini bukan dari tradisi Islam, ngan sakedik ngagamarkeun kumaha kahoyong orang tua, hoyong putra teh lebih baik. Itu. Ya, dina Islam Rasulullah mengajarkan sejak dilahirkan bahwa orang tua, ibu terutama anu nuju ngandung, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan anu sae. Upami di usia dina tradisi usia 4 bulan yang dibaca itu Maryam, Yusuf, dengan berbagai harapan hoyong gelis juga Maryam, hoyong kasep juga Yusuf. Maka Islam mengajarkan kita baca Al-Quran pun kan tidak sebatas nuju hamil, kan tenan atuh upami nuju hamil. Para ahli atikan, para ahli pendidikan mengajarkan ibu nuju hamil teh minimal satamatan Al-Quran teh 8 bulan teh. Mun bisa meureun bulan sakali jika Ramadan, pas 8 bulan teh 8 kali tamat Al-Quran. Sebab numutkeun para ahli atikan apa yang dilakukan oleh orang tua walaupun anak masih dikandung akan direkam. Para ahli pendidikan kulon barat sudah membuktikan bagaimana mendidik anak yang baik sejak dikandung alias pra-natal. Islam mengajarkan tadi ayuh sina adab. Rasul ngajarna sok pasihan atikan anu sae gubrag lahir ke alam dunya, sepuhna ngadoa uidzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. 7 dinten ada upacara akikah. Itu sadayana kaitan sarang ayyuh sina adabah. Bahkan 7 dinten kene wa ayyuh sina ismaho.
Tangtos orang bakal pitaros what is the name, apalah arti sebuah nama. Tapi Islam justru ari nami teh gambaran cita-cita. Di Yuswa 7 dinten Rasul ngajakeun sok pasihan nami anu sae sabab ari nami teh kaitan sareng cita-cita. Sepuh pasihan Sulaiman, mudah-mudahan beunghar jeung bager jiga Nabi Sulaiman. Yusuf mudah-mudahan we sabar jiga Nabi Yusuf. Da teu aya anu parinami Firaun lantaran apal sararea karakter Firaun kumaha dina Al-Qur'an. Nah eta upaya sederhana dina Islam ngajarkeun kanggo menangkal, kanggo menghalangi supados tadi laras-laras yen putra teh ku Allah diungkap ku fitnatun ujian, tapi ujian ieu sina janten kenikmatan. Pamiko Allah diungkap liu'adzibahum adabun, mudah-mudahan we kasusah jeung karipuh kolot dina ngurus budak teh pada akhirna ajrun adimun, luyu sinarang ayat pamungkasna jadi ganjaran nu gede. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.